nya heueuh eta teh sarua jeung nemongkeun mana yen hirup tara salat mereka cariun duduk Yahudi lain dengan ungapkeun ge henteu sia mah eta teh nemongkeun mana hirup tara salat tara salat nah maka disebut tara salat naon cirina salat syaur ulama mutanabi aya 3 huruf naon putra nabi teh ai mutanabi teh naon kiai atawa ulama nu leres-leres nyunah rasul oh eta teh anu nyunah rasul ulama nu kitu teh nu pika salat teh cenah bejana aya 3 huruf naon hiji shod lam jeung ta naon ari hartosna soda shod teh sidkul qauli ai sidkul qauli teh nyaeta bener ucapanana oh eta ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tar dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna oh eta ahli salat tukang salat ya tarawani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk mun condong teu wani motong mun ponok teu wani nyambung eta teh jadi pas ngomongna tukang salat anu kadua lam naon nu kadua lam teh lainul qalbi leuleus hatena oh eta ngaran-ngaran nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel eta teh malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan tah tukang salat eta nu katilu ta naon tana teh kada bisi tarasi tana teh tarkul maasi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun oh kok lanas pi na dijauhan komo maksiatna agak gudana heueuh kabeh tindak tanuk si lain teh eta teh nemongkeun tara salat kitu patut teh oh nu bieu jadi salatna eueuh hasilna oh kacirina teh kitu heeh nganyerikeun batur eta kokot ngendang aing nepi ka 7 ralit bengiga bedakan sedangkeun al-islamu mangsalah muslimuna bilisani ai urang Islam teh ai umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung kuleungeuna kewajibannya ieu leungeuna nu teh ngiburkeun aing ngawihar batur oh bedakan ge teh kacirina teh di dinya nya didinya kacirina tara salat teh oh ari eta ku kijeng sebut Yahudi da kuring tetengeuna atuh eta sifat Yahudi dina dada si lain sombong bedegong bede hulu kumalungkung boga rasa ieu buyah kidul boga rasa aing panggagahna bunuh teteh sia teh geus dewasa atuh geus eta malaikat geus ngatak-tak sia teh bener geus aku kulincirat kan Bapak hajat teh teh lain waragan saeutik kikieuan geus pemenang 12.000 dina raraga deungeun kadeudeuh nu nya nitip ka asih ka putuna nu disepitan nya ciri di Sirian teh murang kali teh ciri umat Islam eta teh bayangkeun uji lain Sekitar masal bari penyepitan masa tugas mulia tuh aya kedua ngarojong seteh udah beda aku panas tadi ke ngarojong ayeuna leuheung budak keneh disunatan teh da eta teh riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oh eta teh riwayat Kangjeng Ibrahim ayeuna mah budak keneh da Kangjeng Nabi Ibrahim baheula dulu yuswa 80 tahun langkung namanya disepitannya namanya disepitan bayangkeun jeung liat jeung rabueug jeung barang ya kan heeh konang dilakokeun ieu mah eta nepi ka didangokeun dina catang jebret bari jeung kutu-kutu teh seukeut kunaon kan ku dekol tina batu batu moal atuh makanya sensitif saya teh mah teu morok ku batu dulu disintrek ke ungu nya tuh kakang teh di situ teh beli abu cali dari ayeuna budak keneh bayarkeun ku si lain ayeuna mah budak keneh naon kasang tukangna
eta Kangjeng Nabi Ibrahim nepi ka kitu si goreng ridho ikhlas cicing dina aturan anjeunna perintah anjeunna Sumuhun. dayo ge bapak hajat ramana ibuna akina sakalian budak titajong mepan bogo wati bawa ke rumah sakit sieun anak titanus Sini infeksi. sieun infeksi di ubaran dia mangga haja dikereut malah nu ngeureutna oge diburuhan Dibayar para disunat mah jadi. ku tega-tega nanya si horeng kasang tukang nama ridho ikhlas dina kaislamanana Oh eta teh. Ya. tuh tidak dikupluk jadi di helm budak teh teh Ayo dikupluk sana disunatan. heeh Helm geus teh benar. budak kene naon sababna budak kene disunatan abeh teh cager Oke teh cageutnya sarua korot ge teh cageut. wah kolot mah hese rek cager Ayo di ubaran mah. pecahkan ku sia umur 40 tahun disunatan lila teh cager teh sia Dia kumaha ya kan. sia mah Bukti. ai ngaran-ngaran 40 tahun mah deuleu karek saminggu karek kumapur Hah? aya we ngaliwat ka temong ping-ping na teh jo pudeg-deg kue wah renyah teuing oh Kau kumapur. nya karek 10 poe kumapur kene makanya sensitif ya teh mah mataan oge bener manehna teh nempo dina popoean batur aya cangcut dibayarkeun ku manehna jeroan cangcut yo pudeg-deg cerenyah deui wah kira dipakena tuh euy Bisa cager bener kan. nya Ayo geus kolot. kitu tanyunatan teh mah suka kopi nu mah geus lain tanya nah kadege koe oge salah cek tukang kopi teh aing geus sarua teh usaha Usaha. euy sing payu euy Udah. nya cek aing oge Bener kan. kitu nyunatan teh anu sajajar jeung nyunatan teh aya sababaraha perkara Di antaranya. hiji nyunatan ngeureut kikicuk mamas murang kali Kedua. kadua ngeuretan kuku Tilu. patiluna ngadawung kumis Empat. kaopatna cenah ngurut bulu kelet Lima. kalimana monokan baok Jorang. nah saya teh jorang Wah bau ketulah jorang. dangarana goblok dawa lemasina baok mah memang na aing pake jeung baok kudu nyebut bihun iya anu teu mikir mah Tapi dipikir pun. Bisa bawa full gantinya kan. heeh Bawa bener ke bawa. tuh nya Bener. naon cenah Mang Cepot jeroanana teh agama teh wah aya Ayah gitu kan. aya ada orang Yahudi ge osok neptekan kuku Osok. orang Yahudi osok ngurut kumis Josok. nya hakikatna naon tak aya Islam mah dunya akhirat lahir batin naon hakikatna sakur nu mayangan teuteuk Oh. Naon wae sejabat ini. kagorengan grepek Aku gorengan banyak. aya tetangga goreng beja-beja deui urang teh batur tah jadi mayangan teh cukup we urang nyaho teuk lamun urang pasea jeung batur jeung tetangga teuk geuwat ku saling hampura ulah leuwih ti 3 poe Oh, paingan di jadi batis. ulah manyangkeun ka goreng Aku gorengan. eta hakikatna pisan mah Oh, bener kan. Ulah lebih detail poin pepasan. ngaji mah ulah keluar tina diri ngapan Jual. nya pagelaran wayang teh dileuleun saeutik mangpaatna fleksibel Fleksibel, universal. sabab dina kesenian wayang fleksibel teh aya di dinya teh aya seni tari Seni suara, ini suara karawitan seni geni. universitas itu dulu seni sintir aya Bener, Pak Kumplit. ya Kumplit kan seni wayang. heeh Seni-seni dagang untung. dagang komplit martabak mah sate mah cecoan budak cecoan kolot Kalau dagang obat tutup, dagang obat huntu lupa-lupa.
benar kaku. Mendagang obat huntu kuning geus kuyeuh teu cara aing soalna teh. Maka pakeras leutik. Make membran geus gagebrek nih. Warawal dik. Besar kumaha? Kasih mukurin jauh-jauh di Jugjug agang teh bawa obat huntu ieu. Karunya kau nak ieu. Ya, kau orang isi mau. Ya, kau orang jaga baya. Ya obat anu jarab. Jauh nyokot na ke titik Saudi Arabia. Wah, yang bener percaya. Tah kusim kuring di pelesan tak separaha peles. Tilu warna Hari itu sabaraha. beureum hejo jeung bodas. Anu beureum keur kekemu. Keur maehan ulam. Anu hejo keur bersihkeunana. Nu katilu supaya huntu ulah nyut-nyudan. Ai manehna nyeri huntu boyos kadon. Lebih jauh. Tuh pada tahu sih teh atau obat yang dijualan keur batur teh mah. Ya, ampun. Nah, rupa-rupa ini lagang. Oh. Ngomong dari Banjaran mereka ini Bung Yohan. Si Muguring datang tadi Oh. supaya nuna lajo ulah acara ringkah meureun. Oh. Tinggal itu dina karung. Dibebenyokeun. Aneh aya orai huluna dua. Ai deuk teh ngadarogoan hayang nempo orai huluna dua. Pansalat. Aing wesan dagang obat nyawa dikeluarkeun dina karung teh golosor ka orai. Heueuh ada dua oraina. Nya cenah huluna dua. Naon sabab orai ge dua. Aing katipu. Ada cenderung. Dia yang meledok dari baheula ke buka. Tukang obat kan. Sekali deui mah mulai rokok orai teh gencar. Obatin. Tinggalin si puling boga orai huluna dua. Kupruk-kupruk teh karung teh eueuh. Ya, eueuh. Kabur rupina mah para teh. Orang itu meringis leles kan. Rupanya itu Ada di dunia. nyawan. Ada di dunia. Kita aneka ragam, romantika kehidupan di dunia segala aya, segala jadi. Oh, itu romantika kehidupan. Mumatak di lebah dia itu kurang kudu sadar tanya. Nyanyak kan. Ada orang teh bakal marulang kabeh heuh. Kamar rawat akan. Wah, ayeuna kikieuan biheung teuing isu mah urang teh digotong dikubur. Gotong. Nya, Mudah-mudahan para yang Yusua. nya ai mudah-mudahan para yang yungus wa urang teh. Ya siapa tepang deui. Nya hitung-hitung nyangan luang dina wayang we yung. Nya. Heuh, ketang-ketang kulam sonten-sonten tapi ngalamun. Urang gogonyakan ulah soteh jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan heuh. Laras. Ulah jadi ejekan, cing jadi ajakan. Demi ngawujudna persatuan jeung kesatuan di negara Amin. ku jalan budaya. Sabab naon anu kudu dilestarikeun ku urang teh budaya ieu bapa hajat oge nyaah kana budaya urang. Ya karena budaya Di udah. mimiti ngadu domba aya Ya. ayeuna wayang Ayang. martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana. Tuh. Mun budayana awut-awutan pan rusak meureun bangsana. Nya mau salah. Nya sabab kasohorna bangsa urang teh lain tina militer. Lain. Lain tina teknologi, Lain. tapi tina budaya. Budaya. Wah, ajar ke semua bakcoy kuji. Ya diterima. Apa maneh? Naon? Oh iya anu bakal maju ti pihak musuh saha? Hari sana mah bacara romet. Bacara Rama belegung. Iya bacara Rama. Tayana rek langsung dilawan ku Gusti Kaoku Kangjeng Rama. Prabu Dasamuka Raja Lengka. Yo mohon dah ini cingkia hasilnya kujinya. Ya. Aduh. Lepat eta mah teu aya dina hadisna. Naon sia teh batur-batur ngomong. Teu aya dina hadisna bid'ah teh. Bu. Ini antep-antep cina ngomong sorangan ah.
Si Aji. Aduh. Torekat Naksabaniah tete. Waduh, lain dakwah sama lain belakang. Nah, siap budak teh kabina-bina cuy iki. Batur ngomong iya pajar dakwah. Kahartos. Eta teh riwayat Imam Ghazali cece. Aduh, ampun. Lain budak teh kabina-bina ting teh si eta. Maka yang riwayat Imam Bonyol. Aya pikir saya naon deui dina waktu ayeuna kieu. Dina waktu-waktu ieu menta supaya buktikeun kasemangatan maneh bakal menang hadiah ti Sang Nalendra di mana aya walad dia balad tamtama anu bisa maehan 10 monyet. 10 monyet 10. Ya, beres lah. Ku aing diracun sia bangkaning monyet membeki barang hakan. Diracun ku aing. Ya beres kabelaresan ini abdi oge udur. Daun. Pun ini tedamang. Ai kitu. Cenah numutkeun bejati nu beurang dipercaya kudu diubaran teh ku hati monyet. Ku hati monyet. Iya sareng ku hampru lutung. Tah yeuna abdi teh kalaresan pisan. Jadi mana datang ada terek perang ada terek nangan ati monyet. Ya ati monyet engko. Perang memoal. Cabuk si hoing. Aduh, kahartos. Panginten ieu mah kana musim halodo we jantina mah. Naon teh simul hajat teh. Insyaallah coba nepi ka teu nyambung kitu. Tapi da butuh ku tenagana deui. Batur nyaricakeun ka kidul manehna ka Jepang. Ini jauh-jauh bisa jauh-jauh teuing itu pikiran je. Saya. Sakitu pek. Malah likir heula besiaya ilmu ka sungkur-sungkur pangabisan usan katalaah haji nu ka singkir-singkir ka kotek tak teh yeuna. Kade euy pakarang besiaya nu tinggalieun. Ya beres ya. Beres. Dek ngasah heula bedog. Siap Gusti lah beres. Kade sing hati-hati. Hei. Naon? Nah, ieu teh ongkoh ngarariung geura dakwah henteu make assalamualaikum aneh. Aduh goblok. Lain dakwah dek perang. Tobat ai rek ngeusan mah ngomong teh make wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nah budak teh kabina-bina teh ngarimani. Naon bapak maneh maot? Aduh. Lain maut belaguk dek perang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un teu nyaho atuh da aing teh. Aja. Pot. Nah. Maneh ulah milu perang bahaya. Bisi paeh ke maneh. Ahwi jadi sanajan teh naon pangkat RT acan abdi. Ai paeh di pangperangan mah jadi pejuang disebutnya. Itu namanya pejuang kan biarpun saya pangkat tidak RT acan. Tidak lebih-lebih acan. Tapi korban di medan perang nangtukeun adil jeung bener. Nyaeta ngarubuhkeun kakawasaan Dasamuka anu murka. Anu salilana Dasamuka teh nyaeta ngan ukur ngakanan duit rakyat. Duit negara ngan ukur mentingkeun diri pribadi. Teu mikirkeun rakyat ruksak. Kuring anu bakal milu berjuang lagi. Ya. Sugane atuh jadi pahlawan kuring. Ya, nuhun kitu mah. Tok. Pot. Pot. Lah. Kade anuan. Awas. Ojek gitu, lain ojek musuh. Udah beda surah ojek jeung surah silup. Power di mana? Ya, wih. Hei, oh ya, mun teu salah monyet putih itu namanya Sunggokong.
Gokong Anoman ayo Anoman Kerasakti teh ieu lain di Jepang wae aya Kerasakti teh di Digaya Anoman iya Kerasakti anu itu kuring mah kere sakti ya kan gua ingat oge jadi salah Anoman perpancana suta anda apa anjir eta sora Anoman pikawe balad-balad si Batararama sok sing harapan ieu Anoman perpancana suta ansur lebur papan kali tulis teh halanganna sok sia hayang nya mot dewek nu kieu mah lah mane monyet naon kagak ada ekor monyet apa kamu ekornya kagak ada monyet beruk iya lain di jelema wae atuh blasteran teh tah ieu blasteran ieu monyet blasteran indungna termos bapana hansip oh anakna kieu nya oh mana teh anak termos sikan saurang patutunggalan jeung aing di hayang nyaho prung sialah
udang sia Udang. bejakeun kasih dasa muka aing gitu Batara Rama teh anu nyeri hati tiba heula maneh teh Batara Rama heuh Rama naon Rama Kawalon Rek nanaon akang atuh muka-muka reregan we kieu. aing ge nyaho Rama Kawalon maneh mah saha oong ngamak ke majaja Aya naon akang? Naon aduh kagak pakai kolor jajaran. aduh Buta mah jarang make kolor. Ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun Sampurasun Amuing saha eta teh? Sampurasun Aduh. Eta saha tadi luar boa utusan si Kalabaka kasep aduh sorana mah mantri baran. pindah Cing alih kenya. Sangen putra mas sae urang kabure ka Puseur Daya dan lega di Paman Winarpa ge ama melihan bilih teu persanten di Puseur Daya Cempalareja teh nuju rame seueur jalmi Dah. nah aya naon aya saembara Aya saembara putri raja Cempalareja kakasihna Dewi Drupadi teh nuju disaembarakeun kadengar. oh atuh rame nu mawi Paingan nu icalan milu kitu nu icalan ngabreng wae kula. iya ieu utusan si Kalabaka Sampurasun Aduh, eta rampes asa apa? punten mangga Sora patanang teh keuleun. aya pribumina kitu Ah, ruk cobian we ketrok atuh pat. eta pangna didatangan teh eta dapurna ngebul Nya nuju nyangu penginten teh. sangsara aing teh euy Alo sangsara kumari akang. Ih, muke sangsara. Pandawa katambi hibuna genep tami tiluan dewek Oh kitu akang. salapan jelema sangsara apruk-aprukan Aduh paingan kanyos atuh teh. tilu poe can manggih dadaran aing Dacan karaban sangu ulah. can kararaban sangu ai dewek mah datuman meureun di lemur eta we bogol cau Eta make geus uyah saeutik ya kusaliara Ya. wareg atuh ah. ngan itu ibuna Pandawa ngalempreh we digawir balih ditu Itangtos atuh akang. anu jag-jag teh dewek we da puguh dek ngadaek Kru Abrahem Naik putak petik kali akang mah. Raden Kontea Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa lalulus Datara biasa atuh meureun mah. kepruk-aprukan yang Kulan kabejakeun mah Pandawa teh geus maot ka mana-mana oge parantos nyebar ke mana-mana muruka. nya kaduruk di balai sigala-gala dah heueuh harita teh aya nu tutung aya nu kaduruk Allah saha genepan deui nu ngadon milu hees harita teh tukang kredit meureun teh ngelus atawa tukang tahu meureun teh. punten mangga saha di luar abdi saha di jero Aya semah kitu. Ih, nah leres panginten utusan si Kalabaka tenang tiasa abdi kalebet mangga kalebet kumaya jeblong hukumah. atuh kukumah pan aya pancuran di dinya senana page dipaku Kasenana nahaun yap mangga Sampurasun sepuh mangga lingi aduh nya buah utusan si Kalabaka Loh, laras bulan. buta naon ieu teh nepi ka nyologodor teh Buta pancung urang teh. waboa sareng saha ulah abdi ya
2 ekor Aduh duaan we sarang saha itu sarang pun bojo eta teh. atuh yak cenah kalebet guru nah geuning kagarwa teh nyebat ai ngaranna Ai Rukmini berarti teh mah ngaranna. Sampurasun bulan rampes lagi dek mere cenah moal nah acan ge menta cicing diuklanan Da kudu basa-basi atuh. Kelana. oh iya garwa teh naon lah naon cenah lain kakuring nanyakeun jeung saha cek jeung pun bojo tuna ngomong teh ka mana karep we Oh. Banyak garwa teh disuang. punten kumawantun ya abdi teh sepuh ye mangga katinggal ti katebihan bulan bumi anu ngebul hasyep ti lintang ti ieu hiji Iya we hiji kulan. nu sanes mah kararosong ieu kamararana jalmina ceh nah ieu teh utusan kalabaka atawa lain Dah duka kulan. ya naon Dah. balik deui ah Naon? naon nyo sia bararaeud gitu Meni baketut akang ngeungeun. kararending gitu da moal ngeunah diberena gaing kelanan ulah wakas suudon Awa kasuudon nanaon teh. Ih, buat teh keur meunang kareuwas teh. kadara regdeg tulungeunna euy Nya. Ai sengit mah sengit tahu teh. hapunten sepuh ieu abdi kumawantun ieu oh mangga mangga ligi oh ngadeg-deg kunaonnya aki-aki je Laras duka teh mah. liliniun meureun Panyawa tos sepuh mah kitu meureun. kaget ku nirahan ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta panitai jerapa gempeur oge ku kadatanganana ieu dua jalma Doh, lan dikakawadaling lisan wilujeng sumping kulan wilujeng sumping mang nuhun kulan wah dora silakan. dina nyuguhanana ge moal ngeunah Kawas Leteridon. nah eta nepi ka baketut kitu leuh Hasyum Nya meni teu dah di mana nyuguhan teh Budi kudu marah mah kudu bear budi nanaon ge. oh jeung apa nya Ieu mah kadatangan semah teh kopi teh kudu meuli kan. nya punten kulan aki kumawan tunda abdi mah sanesna naon ieu dongkap ka dieu teh kulan kalayan punten bilih ngaganggu ieu ente mangga saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana Dah eta ulah. abdi lah akhirnya Eta Pak. saha jeung abdi Aduh. nah Pak Aher. jenengan batur dipake Ya, Pak Aher mana gubernur atuh. Pak Gubernur eta mah Gubernur oh eta Jawa. teh Gubernur Jawa Barat Pak Aher mah. Ahmad Heriawan teh Eta singkatan teh disingkat teh Pak Aher. dupi itu anu pengker ayo ting ting Manya ayo ting. ayo tungteng meureun jeung Ayo ting ting lebih kata disuang mo. Uya tentang bener. Bukan. tapi ka nyologodor gitu ayo ting ting Urang beli micido atau karimalakan impun. sumuhun bade angkat ka mana numawi abdi teh nuju nuturkeun inung suku aki nuturkeun inung suku sumuhun sakaparan-paran ulah
Tepuguh nu di Jogja. tepuguh nu di Jugjug abdi teh ulu Kalau aya jelema kitu. dupi ieu teh kampung naon kulan muni Asa sararepi. sararepi pisan kampung pale ditu didongkapan teh ku abdi dibukakeun teh panto teh aya naon aya ti kotok teh unggul Aya gelung di juru teh. ayamna teu aya domana teu aya 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 ti gelung. kotokna haneut keneh Aya gelung jeung haneut corak. keneh ngan beda ti kotokna teh koneng nah dari ayam nu ngisingna sah aing Dikotok film. Aya jadi salira teh wah tebi abdi teh kulan abdi teh rakyat Astina kulan Allah. ulu Yastina geuning. gening tebi mawi kulan eta amuing teu aya naon-naon di jalan nembe nah aya naon gitu ulu Nah aya ramean naon gitu. seun teu aya naon-naon teu aya lah nuhun naon yo nuhun deh salamet anjeun Sakitu ge salamet. Sugan bilih teu acan uninga ieu kampung teh diranyah buta di Gorombol ya teh mu. anu dipingpin ku si Kalabaka ai Kalabaka teh beuki daging jelema kanibal Kanibal teh. barayana Sumanto meureun Bisa jadi. Ayo semantau makan ini. Alona meureun. ulu tah unga pengkolan unga dinusuni teh balad-balada teh sok mararegat Paragat jadi begal terus Tuku harta ngabega geus puguh harta bana sasatoan mah ingon-ingon kebo sapi doma ayam ngagoromol murukan teh. di ieu tempat lah leres uluh paratos sabaraha lami lah ti saprakna maotna Raja Arimba we Raja Pringgandani Tidinya papan paena teh kudu nungan urang eta teh. geus diomong-omong eta mah Oh bisi. lajeng kumaha ki tah pae maotna Arimba teh si Kalabaka teh katalukna eta kasieuna teh ku Arimba kabejakeun Arimba maot jadi panyakit ngahakanan jelema teh kamuh deui biji deui Maceuh deui. lain karareueung nya atuh naha sanes angkat ti ieu tempat ngungsi Sumohon. nyeta kaula teh berjibaku maksud mah bajuang hayang nyalametkeun masyarakat di dieu Bisi ka kota. demi keamanan demi balik deui ka asalna ieu pakampungan hayang repeh rapih deui kaula teh sanggup cekeng tongakanan anu lian hakane kaula tapi anjeun kudu janji moal ngakanan di jelema Hitung-hitung. nyanyangupan si Kalabaka teh Hitung-hitung tumal. tapi hayang kudu dibarengan ku kejo cenah sapadati mata dua padati Om Wing. ulu Nepi ka kitu teh jelema. parantos genep sasi pengen leres lu dupi salira sen biasa we abdi mah bade Jajaluk. manawi gitu jajaluk Jajaluk kakang. manawi gitu manawi aya naone kulum-kulum sampeu gitu kangge ngagajal ieu beuteung abdi teh lapar Erek barang penta kang. aya sanggup poe ulah Aya ulu nyaah teuing Gusti tobat mangga teh teuing kalaresan nyangu teh dua padati nyeta keur si Kalabaka teh urang nyanak we urang nyanak mangga da moal saep mangga teh teuing nanging da sanes abdi wungkul je sabaraha jalmi mangga salapan Cing. salapan jalmi anu sapali mangga lempreh ditu Aduh. Salatri meureun. salatri panginten kulan istri hiji pameget 8 Om Wing 8 istri nangan Gerenya euy Nyaho. dewek tiluan murid jeung bapak Bapak panawa 5 jeung ibuna genep jeung 3 sabaraha jadi 20. nah teu bisa ngitung sabaraha nanyakeun Jadi 27. salapan tak kitu bejakeun ya bisa teh nyaho bejaan ku aing Bodoh manehna teh nyaho teh apa bener pirage. Pirage 3 jeung salapan jalmieun kulan Wah. ai lawan buru-buru lawan
buru-buru pangmincukeun Irawan. Saya mangga Akang mah di dieu. sabaraha jalmi kangge salapan urang langkung kan paling 5 manya saya salapan langkungna iya saya mangga Jadi 18 kan. Anu lapar teh atuh. oh tidak beuna nambah Kudu nama. Iya. Nu lapar. Mau juragan Bima mah wah Wah, batur sapiring. sapinjuk teh sahuap deui Batur sapiring ya genep. alah Wot. wayahna kas ieu jang sanami teh nulis cepot kan Cepot. abdi dawala wayahna nyumput naon plat eta si kalabaka utusanna ka dieu ngeglendrung sorana Wot. Gun tong ditemalaan tong Hayang dihakan. kalabaka teh Kalabaka. lain kalabaka teh mah Naon? kalebok Kadudukan bika kitu. sanes eta teh sing rerencangan abdi Kulat. rerencangan abdi nyusul Amuing. Atuh cenah ka dieu. siap ka dieu kan Datan nirata ngademane wo pagulingan. datang nerata ngademaneu pakulingan Naon? agak naon atuh ieu Debu buku. Ititah teh sia. Tang kaleket. Meni kaleket atuh. Inung aing geus teling. Benar rese. Nya. Mun urang mah mawah heula sabungkus mah tuh. Sampurasun aki. uluh rampes amuing nah iya ya jalma nepi ka kieu awakna Oi, nepi ka sembada kitu kula. saha kakasih teh kulan Hi. Ngaran kula. Bratasena ki. Bratasena seun Ki. Wah, Jalu malung ki. Aku horotak bisa tatap yoga kaya ulian. kulan Orang bisa tatap yoga kaya ulian. Maaf. hapunten teu tiasa sopan santun saudara teh teu tiasa oh sawios tetiasa tata titik teh. Kita mukun pikanya. iya kasumpingan rerencangan ieu teh Ki. Ki kula teh jalma lapar ki. Wah, Apruk-aprukan. jelema kalaparan. Boga inung ayeuna geus teu eling. Salatri Salatri. tidak kalaparan. Nya. Anje jaluk kaki. Sugana aya dahareun. aya nyanguna dua padati ulah Wah, pada Dua syukur. padati. muhun Syukuran. mangga nuju dibungkusan kulan nuju dipincuk mangga teh teuing mangga mung nya kitu we panginten karo uyah Teu naon ki. Anu penting kaganyel beuteung ki. ayagan meni di jalan oge pan sagara dirawe Ah, medeakan we. cara abdi saliara pan abdi lumayan Segala seneng. Iya. Jangan ganjal-ganjal wae mah. Gusti Nu Maha Agung mangga kulan Watir. urang barengan abeh tereh atunya menak saha kakasih teh Bratasena. sumuhun mangga dikantun sakedap buru-buru ka Sepawatos gitu kan Naon? nguningakeun teh nuju prihatin aki-aki teh sanes mung manehna wungkul agan uningaku nyalira kampung ieu runtang ranting bumi wungkul geblak-gebluk pantau wungkul kadebak angin Laros. Ya memang eueuh jelema ka mana? Suwung. Kita kampung teh. upami ditinggal kana kitu matakeung Mata ke. Naon keung? keung eueuh batur keung teh Keung beuri teh. Alah, lah Paskana kempul. nguningakeun di ieu kampung teh geuning aya nu ngaranyah agan
kalabaka jelema di hakanan usaha kusi kalabaka Gitu teteh. eta manehna nyangu teh cenah keur maraban si kalabaka eta aki-aki terek dihakan Gitu teteh. berjibaku keur nyalametkeun kampungna hebat eta hate aki-aki Sup bersih Kang bener Takut kolot naik kolot urangnya are-are. saha nguningakeun pan ai kalabaka teh cenah kasieunna teh kuku saha teh raja Pringgadani teh Saddam Hussein lain anak karepe Saddam Hussein kopi anan lain kopi anan mah yang di panggung Uti Uti dah hidup agan kasieuna eta kalabaka teh ku Arima malahan eta teh raja patalukan Arima kapan Arima teh maot ku agannya teh ya tak kamu deui penyakit ngakanan jelema teh kulantaran nu dipikasieun eueuh jadi manehna teh seunek diakan si kalabaka manehna aki-aki jadi tumal ayeuna teh buru-buru bawa kejo Hah? kejo bawa hidung aing geus layeuseun aing dek dahar di dieu anterkeun kejo ka si ibu ka lanceuk aing adi aing di mana geus dalahar si Arjuna harewosan jelina tuturkeun gitu aing urang tepungan si kalabaka di mana tempatna abdi mau mangiring milu sia Halo geulakeun ieu deungeunana sia dicacag wae ayah kasieun betul sakitu tuturkeun sae lah Astra jeung ngadawala ngagemol tuangeun nya tanah sangu atuh Bima dina dangat ayeuna teras lumampah kasela bengkah tempatna kalabaka gitu kayaana malihan sareng sena balake serakan tuang leueut ye ibuna sareng rakana Bima oge rayi-rayina beres kempal di pertapan inggih malih Arjuna di harewosan teh giat nyeta nuturkeun rakana Bima wallah ngajugjug kasela bengkah inggih sasatna bade nepangan kalabaka Bima ngagidik Pati Jiwaraga naon akang deh lah sebut teuing dahar itu kade kamarakaan pakai lempang nyeri gila nyanya atuh alah nyaan ngeunah dahar wah bakat kulapar mah gitu akang saja pada tiba kati kulapar ridho numerena teh ikhlas numerena tah gitu euy naon akang kalarasan ya naon akang deh Bapak Gubernur nya hoyong ngobrol jeung Sabah Lemur Bapak uruk mana malah Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh apa naina teh bade ngawi akang teh di panggung Wilujeng ka Bapak Dadang Nasir Kabupaten Bandung ya ka masyarakat Bandung ya ke Bapak Bupati 370 hiji Dirgahayu Kabupaten Bandung Dirgahayu tilu ayeuna Citarum parantos di Keruk parantos di Keruk Cieunteng moal banjir ayeuna mah moal banjir ngan ieu we jalan ka Rancakolen nepi ka kieu duh Dadang Nasir ya nya aya jalan provinsi lain sanes jalan kabupatennya kabupaten oh ya Gen. oh da ai di omean usum hujan mah beak deui mun ku hujan oke ngadaguan usum malodonya segala rupi ge bertahap atuh luar biasa karek sataun nya Dadang Nasir teh ye satahun tapi janten Ais Pangampi Kabupaten Bandung tapi prestasina kan oh menang penghargaan di presiden euy di presiden atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras laras
penghargaan ti wakil presiden Sumuhun. dina ngabina Karang Taruna terbaik Terbaik sa Indonesia. sa Indonesia. Nuhun mudah-mudahan sing langkung ngaronyat Amin. Bapak Gubernur mah Wah, Bapak Gubernur Mas prestasina 43 penghargaan penghargaan. di tahun 2008, 2008, 2010. Sumuhun. Bayangkeun 43 penghargaan Wah, mangkaning ti luhur wungkul teteh dulu. wah katana. Oh. Tak kitu aing ngaran-ngaran tamat masakola, tamat dididik mah. Didiknya bari jujur. Iya, atuh nu pati-pati jadi gubernur. Upami masih kena polos mah. Amun teh saimbang jeung Nuhun, wilujeng Bapak Aher, Laras. Paher. Pak Ahmad Heriawan teh tadi. Rek mulang ka mamalang Pakai batuk segala. Oh, penyakit nah. Hawa menurut tetenya. Tak gendong kemana-mana. Aduh, eta biwir nepi ka jebewe-jebewe sia eta. Ari apa nanaonan, Ngeun Boh? naonan aku budak serikeun. Ari apa nanaonan? Apa neta teh almarhum Basyuri? Basurip kitu. Oh, eta teh Pak Surip, Boh. Buah. Nya eta mah Pak Surip lamun abah mah abah syarapnya banyak. Montong Jujuri ka kolot. montong gitu bisi doakan sia. Teh ka mana, Boh? Teh ka mana, Boh? Bodah. Rek ngungsi Ngungsi ka mana, Boh? Aduh. pan gunung geus beak ku jelema di tuaran. Geus kunul. Pasir geus bulistir. Geus eueuh pi Tempat urang cicing rek di mana sirah cai geus eueuh ngoletrak. Teu kaup tenang. Ku jalema jadi usir. Ari si Mak ka mana, Boh? Panenung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum. Indung sia mah Baru pondok. kena pais belut. Merukan ranginang meri setrum teh. Ari mau teh naon, Boh? Iya bong bebenyi. Abong budak. Hari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kuno kagungan. Oh, jadi Allah bogohon ka si Mak. Murukan Allah teh Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. jangan nu kabukaan delman Allah teh murukan. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Boh. Aduh. Bener. Urang ka Allah teh yuk. Si eta mah Rek naon ka Allah? Urang nepangan emak. Nitah modar ka aing. murukan Allah teh lurah meureun sia teh. Abah, Daun. hayang di baju, Boh. Hayang di baju. Tong borosia aing henteu. Abah, Naon? hayang dahar. Khawatir budak. Kayak gini berek apa kayak di berek. Lain lapar meureun nya watir. Abah, Naon? hayang disunatan. Alah, mun urang mah masalkeun. Hayang disunatan. Meni nyeri kana hati. Nyeri kana hati. Budak aya kesunatan. Abah, Naon? tong seserian, Abah. Carik belakang. Tina sedih jadi henteu aing. Abah, Naon? hayang ngising, Abah. Dari kita Indonesia. Duh. Bangedet anu barerat namina nukedangan Kumpul dulur-dulur Ulah. Duh.
yang akan semua pangabagdas Gusti. Ditarima. Yuk, saya mangga. Calukan batur-batur, oke bos. Oh, oke bos. Kuring tinu mahagung Dedi muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara dungan Salayang dicukupan sendiri kusari rasa nu tunggal kulalan Gusti tunggalna kulalan Gusti Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasana urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Gailan Mahdi. Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini.
Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajaga jong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasah, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarepkeun ka pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya, anak incu anu bakal metik hasil ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tangtu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri. Coba tinu kawasan ngun kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah coba tari nu miskin oreng kieu karasana seherka nyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakudara pikir kusut marung kawut itu lain dituding namut kemang teh kakang semar.
nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh jan balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai aduh ya ku Arjuna jaman ini disiksa dicambok ditanjong deh disiduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun halewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa mah Pati nyeri asa payah ngerasa tugenah ruksak perih milu Cing sabar urang pada rangkung jantung hiup milu bingung raga ngarasa pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina simkuring Gailan Mahdi.